Balat balabar kawat burinyai, Kabupaten Bandung dipilih ku Pamarentah Provinsi Jawa Barat, pikeun jadi lokasi munggaran medalna program 1 juta vaksin. Kagiatan anu digagas ku HIPMI Jabar, gawe bareng antara BPBD jeung Dinas Kasehatan Jabar, dipusurkeun di Dom Balai Rame Soreang, Rebo 16 Februari 2022. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiana, ngawakilan Bupati Dadang Supriyatna, dina nepikeun pangajen kana kagiatan 1 juta vaksin, nalika marengan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum sabada ngaresmikeun eta kagiatan. Sekretaris Cakra Amiana miharep, program vaksin booster 1 juta ieu bisa ngawujudna herd immunity di masyarakat Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan sakumna masyarakat di Kabupaten Bandung bisa dilayanan kalawan HD. Sangkan vaksin dosis kahiji, kadua jeung katilu, bisa sagancangna dioptimalkan, jadi warga masyarakat bisa aktivitas sakumaha biasa. Salian ti eta, Sekretaris Daerah oge ngarespon ngenaan bed okupansi rate atawa bor, nalika naek ka Cida. Sabab samemehna, dina mangsa gelombang kadua, jumlah ranjangna dikurangan, jadi lamun ujuk-ujuk luncat naek, teu aya persiapan pikeun nambah bor atawa kasur. Dina kasempetan eta, Sekretaris Daerah Cakra Amiana oge ngajak masyarakat Kabupaten Bandung pikeun terus taat kana protokol kesehatan sarta milu divaksinasi, khususna vaksin booster. Kumargi jumlah penduduk Kabupaten Bandung lumayan gede, rada hese pikeun ngahontal udagan nu geus ditangtukeun. Sakitu kapihatur, ti langit Soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu